Bismillahirrahmanirrahim. Di asupkeun ka jero hate urang, pelakeun tanamkeun Gusti. Atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmatin nu Gusti. Waya dicokot mah dicokot bae engke bahkan rabun-rabun. Ceuli du pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya toma ditorekeun ku Gusti nanaonan. Contoh tatangga abdi geus teu neuleug geus teu ngadenge. Dicabut ku Gusti meureun isu page toma abdi Gusti. Nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya. Ieu irung bisa pake hirup udara ge nu Gusti. Anu ku urang dihisep kajero keluar oksigen alam ti Gusti sing hade teh ketika kurang dihirup aya di dinya teh nur ilahi jadi makrifat ketika kurang dihirup kadinya aya teh panyakiteun jadi darah tinggi dihirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya urang menang Gusti wa huwal qahiru fauqa ibadi sing hade dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker. Iya tuh geus ku kitu bae to ti Gusti Allah sakadar suruat sarehat mah. Ye horeganan lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa. Ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat. Tetep kudu bersyariat. Aing mah diuk bae dahar teh dahar ge kumaha Gusti geus datang encan sia kadinya geus datang encan lamun kayakinan sia geus datang kadinya bakal bener tapi lamun sakadar ngadenge surah encan kayakinan mah bisa payah kalaparan sia ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahar mah nginum ji aing jadi kos kieu ye geus jadi kunang-kunang poa payah geus kurang keyakinan sebab naon sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak tama kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teu kudu hese Imam Syafi'illah mah dina hikam nya nama nyonton make cak-cak urusan rizki teh kumaha cak-cak cicing bae iber henteu ka mana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuh naonan tareungit datang ka nyana coba ayo jeun penyakit eta reungit nyana cicing bae cak kunaon tuh reungit ka dinya caplok paneta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga keyakinan model cak-cak meunang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak manuk onam cek sehato ilah manuk onam nyana aya hibran ti sayangna merendah keneh sanajan nyana teh berangkat himason tagdu himason taruh bitonan nyana inditi sayangna keleh beteung sore datang ye gendut beteungna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya henteu tapi nyana indit ti imahna hiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha keneh nu leuwih hebat cak-cak nyana mah asal kaluar bae tah diparatok teh huluna cak kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloon jak teu kupu-kupu deuk naon tuh kadinya ieu nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi ji gua rendut eta cak-cak pohara jasa lempang henteu daun henteu dahareun nu daratangna atuh berarti urang mah ieu blon eleh ku manuk eleh ku cak-cak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi
make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cak-cak eta cakna cak 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 kadengena doang kurang padahal mah Allah 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 ji kadengena kurang cak 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 lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak-cak sebab nyana teh muji Allah 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 urang lamun keur hees kieu aya cak-cak haju urang dibere kaberenehan Allah 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 sial nyinggung aing sial sia Allah Allahan aing kerek bloon sial bisa dipaehan ku urang cak-cak tak eta kitu teh eleh ku cak-cak urang waduh si Atoilah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh si Atoilah hese tah dibere contoh ku Syekh Atoilah teh datang henteu sia kayakinan sia kadinya datang ka manuk maka ikhtiar kene ngan sakikituna datang ka cak-cak geus ikhtiar sama sekali urang datang ka mana kudu aya nu nungtun mimiti ngaji heula supaya aya ilmu geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin ye bener ya naik dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak jadi hakul yakin geus datang ka hakikat di dinya nikmat hirup bus datang ka dinya wallahu a'lam.